manusia ge sarua bae jelema nu kaedanan ku awewe stres sarua nyileuk matana teh teu bisa dipereumkeun nu kadeuleu teh irung sarwiti bibir sarwiti eta hunungna nu aya di handapeun bibir teh anu kuaring mah ngagedean hunungna sagede polecak podeting goblok aduh stres aya dongeng Majnun Laila urang lamun ngaji Ukudul Juman aya siiran ditungtungna eta teh nyaritakeun Majnun Laila sabet eta padahal mah carita wali awalna mah bener awalna mah manehanana teh kapanggih jeung Nyi Siti Laila barang ditingali teh Siti Laila teh weuh cawadeun caknyana didele irungna mancung matana Masya Allah bulu matana sakitu bentikna gadona endog sapotong ya Allah didele cangkeng nalengik biola beh Masya Allah bitisna buah jantung panai nu dimasi ama bitisna buah nangka ya Allah ya Allah kadedelekeun ka Nyi Siti Laila aduh berang penting inget Laila 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 akhirnya terus ku manehna di deketan kau beneran Nyi Siti Laila teh deui kosong cenah muatan atuh pada cinta begitu diutarakeun I love you aduh atuh Siti Laila ge sarua pada cinta sarua Siti Laila mabok atuh sila laki-laki mah eueuh anu dipake bahasa iwati Laila 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 eueuh anu dibabaca iwati Laila 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 waduh boga roti jang Siti Laila boga cau jang Siti Laila boga duit jang Siti Laila berang jeung penting waktu teh pake Laila 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 edan kacaritakeun kababaturanana si eta teh mabok Siti Laila atuh hareraneun kabeh kos kumaha si Laila teh make jeung dipake kaedan kitu tah kita mau jasa kitu bae cek babaturanana laporan kababaturan nu sejen blon si eta mah jasa kitu bae pada si Laila cok nyarajana geulis-geulis ya henteu tanya sia inget teu masa-masa baheula keur jeung urang mondok dina sia nanyakeun mondok lain sia teh make jeung kaedanan ka Siti Laila naon deuleuanana deuleueunana naon make jeung dibeakeun waktu kabeh jang Laila boga naon jang Laila sagala rupa jang Laila bahkan awak sia diwakafkeun jang Laila bah budak haramat si eta jacak aing masjid Laila mah loba kene tandinganana jatuh gelis-gelis teh seri bae kan diomongan ku kabehan ge ulah datang ke stres kitu atuh naon coba deuleueunana jeung naon atuh leuwihna dibandingkeun jeung awe-awe sajan loba kene nu punjul leuwih punjul tibatan takus dia make jeung popoharaan kitu datang ke berani bebeakan demi Laila waktu siapa beak pakai Laila segala rupa ieu naon atuh sia mamual kaharti sebab sia lain aing sia ge lamun jadi aing membeureunana deuleu Siti Laila ge kaedanan kulantaran sia lain aing atuh sabodo sia bau mantep ta jawaban ta eta jawaban hebat
itu siapa lain aing geus atuh wal hebat kajen kuku bahagia kulantaran aing bogo ka Siti Laila urusan aing atuh sia ka aing nyacat segala atuh lain aing geus aing kaedanan ka Siti Laila urusan aing ku sebab sia lain aing atuh moal edan sia mah ka ditu saya nyingkir eta bahasa wali kabelah dia dalam antarannya nama santren aju mikir manehanana kapanggih dina impian jeung guruna cek guruna teh waktu maneh teh mabok Laila coba diputerkeun ku ari mah mabok teh ka Allahkeun tuh kapanggih jeung guruna mata guru mursyid mah nalingakeun bae nyana hudang nyana hees di mana bae tetep bae disorot bae ku guru wah murid aing ngakal ya kunaon jadi mengkol uluh guari pikiranana jadi kabujal Siti Laila nanaonan lain kabujal maksudna handapeun bujalna aing teu wasa ngomongna tah hudangnya na mikir ya Allah ya Rabb salah berarti aing sabara tahun aing ieu Majnun Laila 10 tahun lain waktu anu saeut alhamdulillah ka guru Gusti nyaaheun pisan guru nuhun guru ditegor abdi ku gimpi puterkeun ku nyana balikeun tina cinta ka Laila ku ari cinta ka Allah bebeakan di cintana ka Allah sakumaha cinta ka Siti Laila boga harta jang Allah boga pikiran jang Allah boga dunia jang Allah waktu 24 jam per hari dipake ka Allah kabeh edan Allah kuari babaturanana kuari ngana sehatan deh aing heran ka sia edanan deui kamari sia edan Siti Laila kuari Laila ku sia geus diputuskeun kuari edan stres bebeneran sia segala rupa jang Allah kabeh dibeakeun jang Allah atuh teh mah bebeakan ku terus edan teh ngaranna ulah kitu-kitu teh ingat tuh jadi jelema mah aya waktu-waktuna sebab kabeh ge aya hak-hakna mata boga hak waya hees cili boga hak waya dideuk-deuk nu istirahat irung aya hakna sungut aya hakna sagala rupa ge awak kudu diistirahatkeun sia kabeh dibeakeun pake ka Allah kabeh edan sia mah ulah kitu-kitu deui sarua jawabanana atuh sia lain aing lamun sia jadi aing atuh sarua sia ge cinta ka Allah kulantaran sia mah sia cintana ka yayasan cintana ka bupati sia mah cintana lain aing sia mah aing leupas kos kitu Allah urusan aing bae jeung Allah sia mah justru singgung gitu atuh bal karti sebab ayu cinta ka Allah nu mentak cinta ka Allah popoharaan kunaon lantaran aing mah geus kadeuleu Allah teh kumaha hate aing teh pencipta langit pencipta bumi geus kadeuleu kumaha hate aing teh Gusti Allah teh anu nyieun aing ti eueuh ka aya nu ngurusan aing nu ngarizkian aing geus kadeuleu Gusti Allah teh kumaha hate aing sagala rupana teh aing mah teu daya teu upaya hingga ikhtiar ge eueuh aing mah boro-boro nanaon aing leumpang ge lainang aing dileumpangkeun ku Gusti Allah denge aing teh lainang aing ngadengekeun Allah deuleu aing teh lainang aing didelekeun ku Allah atuh aing mah ieu mah ibarat langlayangan bae keur dikenyet-kenyetkeun ku Gusti Allah endeu kumaha teh ingetna ka Gusti Allah aing tah mabur sia geus ngobrol jeung aing sia mah bangsa pendopoan kos kitu teh geus ka ditu bae sabaraha di berenan tuh ya Allah ya Rabb mal kaharti badak seseorang boga keberhasilan teliti aya naon sih pasti aya nu berbeda moal kaharti kajen buku mah mun dibejakeun nu aslina pisan urang ngabirigi di kajen buku bahagia sebab tadi teh sia mah lain aing mun sia jadi aing sarua sia ge cinta ka Allah tuh
aing ge lain sia mun aing jadi sia tuh aing ge boga yayasan ku ari menerima murid baru sabaraha duit gara tahu masalah jana-jana urang-urang tah moal kaharti edan teh ya lantaran boga pemikiran tersendiri.